sabar kilo. Mak, Assalamualaikum. Mak, Waalaikumsalam. aduh, eta kunaon? Mana geuning wi panyata si Siti. Kunaon ieu? Jangan. Mantep keur mikiran si Siti. Nah, encan kapangi gitu. Encan boro-boro kapangi Ari itu mah tadi si Sam aya si Samna. Ya biasa budak eta mah jiga nu teu hariwang ka adina kalau ka main game we. Sok itana istirahatkeun ka ditu. Wi jadi makin inget we ka si Siti nempo barudak tadi lewat teh di Nya Allah. pasti atuh mak pangaranna ge kolot ari emak. Kumaha atuh wi atuh ya Allah eta budak awewe masalahna ting di mana ayeuna. Cing atuh urang teangan hayu. Ku urang we aya si Sam eungeun. Wi aduh karunya budak teh mah budak awewe deui. Siti deh. Heeh, hampura gara-gara wi. Ci atuh jadi apaleun. Nah, gara-gara Dewi teu kunaon da isuk pagi teh oge si Siti pasti apal. Kumaha jalan carita hirupna pasti si Siti oge suatu saat mah bakalan apal. Nyameureun jalur ti Gusti teh kudu kitu lewat Dewi. Salah mah oge sih teu jujur ti awal ka budak eta. Nanti kamari ge wi teh miwarang piwarang jujur. Teu karasa geuning 17 tahun teh. Namanya 17 tahun deui we. Lain kita yang naon mak. Adi bikin ku Sam di kamar ini saya rame nih beda wira ka dieu. Dieu kan karek jual pisan. Nya eta. Nah, motor maneh aya di dieu nangkeun nyangan aduna. Teuing si sama. Dan emang kumaha teh mak caritana itu tentang si Siti teh da sama dan apa? Anu penting mah teangan we adi maneh heula, masalah carita mah gampang. Teu gampang keneangan mah mana sama tetep hayang apalna caritana model kumaha. Yang apal caritana Siti model kumaha perkara usam di tangan. Kita yang naon mak karewasan hati gitu. Dan sampai yang apal itu cerita si Siti itu. Kudu diceritakeun deui. Geus bae caritakeun kudu kumaha. Da pasti apaleun ke mah aing geus apaleun mapan punggung. Tapi Sam janji kudu neangan si Siti nya lamun geus apal cerita ieu. Insya janji mak. Ulah benci ka mah. Insya tapi yang nyawa heula caritana model kumaha heula. Jadi kieu Sam. Adi maneh si Siti teh. Lain anak emak. Hah? Bener emak. Harita teh emak jeung Bidewi teh balik tanur ti sawah. Ngalawatan kebon awi. Nya eta mangi orok. Emak teh dibawa balik. Nya anu diurus teh kurang, dijadikan keluarga kurang. Dijadikan adi maneh ku emak teh. Da mah yang boga budak awewe, hayang boga hiji deui budak teh keur ngabaturan maneh. Mah teh janji harita teh ka di tempat eta teh. Di kumaha usia budak eta gede mah edek jujur. Tapi mah edek jujur teh sieun kalau ngitan wae. Nya kamari kajadianana bibi maneh meureun didatangan wae ku ngimpi. Ngitan mah jujur ka si Siti. Nya sesuai nu kumanehnya ho si Siti teh geuning teka haja apal. Nah, haning sampai apal ayeuna. Hampura Sam, lain nama ngabobodo Sam, lain nama hayang nutupan.
pandangan ke si Siti kudu jelas. Mau oge eta apa sainung bapana. Pokona mah Sam pandangankeun si Siti, pandangankeun adi maneh. Karunya eta budak teu apaleun, asal usulna teu apaleun inung bapana. Lain mah nyumputan, da emang mau teu apal saha eta inung bapana. Urang asa boga dosa ka si Sam Ima. wayahna Sam Kamari si pandangankeun Siti adi teh kepanggih maneh. ku urang teh. Hei, Jeung diizinan di si Siti ini teh ka si Hesti deh. Aya Kumaha urang kudu neangan si Siti deui wae ieu mah. Ningali si emak ceurik pandangankeun wae. Sam Siti. Bener we wae kudu ini teh. Kudu tangan deui. Itu mah anak ku bisa tangan deui si Siti ini. Ayo sam pamit lah nya. Ubi si urang tanggang. Kudu kapanggih Sam karunya. Semua tong loba pikiran emang Hati Sam cing Kade. orang doakeun mudah-mudahan budak teh panggil. Awas udah keluar. Sam, Omat, mana geus janji edek ngarubah sikap. Kade bisi aya nu edek ngajak gelut atau kumaha. Ulah jadi preman deui, ulah jajagoanan, fokus we neang adi maneh. geus maena tong loba pikiran. Bi tong nungguankeun emak nya. Bukeun deui. Ana ini teh lah. Ayo mak, assalamualaikum. Geus aya nama tenangkeun diri we nyaman nya. Geuningan ku itu keur diteang ku si Sam aya nama. Heeh, wi. Nah, geus jam sabaraha ieu teh wi? Asa geus rada sore, Nah, geus jam 3. jam 3-an. Lah tuh mun kitu mah edek salat asar heula. Sok-sok. Mali dia heula maneh. Ah, ieu kalau bakal keneh pigaweun mah teh. Omat kade poho gerana yang jodoh. Kede ya. Geus aya nama tong loba pikiran macing geura cager. Amin. Ieu geus lan tadi. Aduh. Ayo Moga adi Masya Allah. Ah. Ya Allah. Abi nyuhunkeun dihapunten saageng-agengna. Terus ngabohongan ka murang kali abi nu dua eta. Tapi teu aya niat ya Allah, teu aya niat joliman anak abi ya Allah. Abi nyuhunkeun dihapunten kalepatan abi ya Allah. Salila yeung nutupan teh karena abi nyaah ka maranehanna, karena abi sieun kalengitan maneh. Tapi abi hilap bahwa sadayana teh tos diatur ku Allah. Ya Allah, di mana oge ayana Neng Siti, mudah-mudahan aya dina lindunganmu ya Allah. Hampura Neng, emak teu bisa jadi manu bener-bener bager keur Neng. Hampura lamun emak ngecewakeun Neng. Ya Allah, abi oge nyuhunkeun perlindungan kanggo putra abi. Anjeunna hoyong dina jalan nu bener ayeuna mah. Ya Allah, ampunkeun sadaya dosa dua anak abi. Kembalikeun deui maranehna ka pelukan abi. Tong aya kecewa. Ya Allah, kabulkeun doa abi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maning di dieu. Aduh, karasal di mau ge. Orang biar ka imah orang teh. Tadi dia lah tuh. Oke tuh. Urang parkir kana motor. Kira di dieu. Wes ayolah sajamana meureun. Da kukulilingan di lembur ge wes sasahan barudak. Ya raba. Kira motor mana? Boy, enak we di aran teh kudu make masker enak we. Kudu barazia. Ya, bener. Kudu siap ya masker teh.
tak deui mah ngabubluk masker. Lain Urang teh nah apa naon deh ceritain? Apa ceritain? teu kuat bareng kieu mah hebe cerita naon Aya ceritain urang teh dia. heula urang ge hebe cerita Urang heula ya penting yang penting. urang ge penting ngaco Bareng. ngaco di mana nyarita bareng gitu teh jatuh padu meureunna urang heula Sok kumaha? urang heula tapi kela euy harupa heula euy Sok. ame nyaritana da jongjon heuh kuat barang kitu ek nyarita ge sok aing Sok bro, udah penting itu. lain urang mah nyarita teh kamari heuh teh di dieu anu teh salah mah tadi dieu urang teh pan di mah main game heuh main game niat ka dieu teh urang teh rek niiskeun heuh supaya jumpling enak gitu main game teh nu ngaganggu urang keur mas modal di pipir Garilu dia pantas di tadi hiling. geuleuh hati Asa mah hiling ngejetai. dira naon teh bau naon teh. Geus jauh geus nya kamari atuh sok Anu ngaran re aya bubuk-bubuk heeh geus heula pan keur nyarita kae heula bakal dipotong tah urang teh keur modal ditu saha itu anjir nu nyoong motor rek dipaling Anu mana? duaan anu ieu ngan piling anak buahna si Jajang eta daweuh deui sok daerah ieu saha deui Teu aman euy lembur teh anu mah. heuh saprek si Jajang Pek aya jelema eta tah. aneh si Jajang kira da urang ge tapi urang anger euy sakumaha ama ka si Jajang da bola mah CS gitu orang hayang gitu nyadarkeun si Jajang supaya balik deui gitu Kada pas baheula. hese atuh bro. Karena kondisina manehna geus loba anak buah pasti geus. Oh, enak sebukil loba euy Iya, nanti emang balat geus nanti. keangkat gitu. Dan paling kitu urang nyarita teh kamari, urang ka maneh eueuh. Untungnya kapanggihnya. Untung we urang ke heujeun ngaheujeunna aya. Ah, so Keur nikmat-nikmatna. teh kapoho omeh aslina ge. Anu soak aing. Iya euy si Siti teh masalahna. Nah, si Siti ke heula euy. Si Siti teh adik urang. Ieu asli ieu. Ieu serius ieu carita ieu. Aslinya serius. Di kamar ieu hayang ngobrol teh teu panggil wae ieu. Ya lah urang soalnya ieu teh kenean info soal tentang si Siti, soalnya indung urang enak ulang-ulang wae. Karunya watir. Lain mah ente apa kira-kira si Siti ka mana soalnya Cenah eceuk info ieu mah nya aya nu ngomong. Cenah mah kalau kangseur. dogo kangser Heuh. bau atuh si teh Logo kangseur nu ditongo. oh ditongo sing teh lain urang oge ieu teh masih terawanganna emang si emage nanyakeun kitu ka mana kitu si Siti ka urang ngadeskeuna teu da kalanceukna kitu nya urang geus nyangan ka itu ka dieu teu kapangih teu heula kapangih di bibina heuh geus bawa balik kalah eueuh deui Kabur deui nya. heueuh bener di bawa kangser Heeh, dilancekeun si Hesti cenah mah. di CSD berarti nya Siga nama meureun berarti bener ka si Hesti ku ditelepon euy ku urang ieu mah datangan atuh ku ente lah erek datangan untuk telepon si Hesti na jaran. Watir si emak. itu bener Sok aya nama geus balik. nah atuh ayeuna mah urang aya pabijala ka si Mak karunya Bijalan si kalau Mak. urang atuh nuhun heuh Siap. Info Da urang ge rek balik. Asa lapar ti tadi teh. emang Nungguan sih istirahat di dieu aya teh naon di Geus aya kacamata sajam. wae di aneh gaya atuh. anjing gimana Nungguan bagaya. tukang bakso saja wae aduh. manek balik kana teh Ayo balik. manek balik wae ya Apa? nuhun heuh Siap. kali kabarane ke urang Oke. balik juga itu lu udah temen kang kenan ka urangnya saya wae untung apa pun depan balik Naon euy motor teh parem euy. Aya naon ieu? Itu urung kieu euy. Ieu mah euy mau bener kudu ka bengkel. Mah cenah ieu paling jauh ka bengkel teh. Anak buah eueuh di ka mana nya? Aduh, kudu dibejakeun ieu mah ka bos Jajang. Kamari barudak duaan gak nyopet. Aduh. Nah itu dia motor bos Jajang.
heueuh itu mah motor Bos Jajang. Kunaon ieu motor udah teuing Gusti. Bos, Mana itu mana? eta bos, kunaon motor bos? Mogok ting kunaon? Ada bantuan sugan bisa urung. Ai pica krieuteun bos. Bisa naon? Hari nu duaan ke mana? Pan ek nyarita ieu. Cerita naon? Nyarita ieu nanti. Nuduhan teh ieu nanti bahasa kamari teh ek nyopet jaga wae. Gagal. Mak Ega dicopet teh ari CCTV nunungan. si Sam lain. Si Samun. Lain adina beureun lanceukna. Lanceukna. Lanceukna lain adina. Salah. Terus bahasa eta teh rek naon teh mau motor si Sam gagal deh. Putiluan teh sanggup eta ngelawan sorangan. Henteu. Belagu pisan jadi anak buah teh. Emang bos jadi kanan bos. Iya motor mogok atuh lah aing mah ting naonna ieu teh. Sok bang ieukeun pangecekeun lah. Enggak. Geus kabangi can? Yes. Sing sok cobaan. Cik cobaan. Tadi mah eta burung ieu teh. Burung bisa kan mana hingga? Tuh tah urang teh anu mana anu kamari gagal di jamret teh. Mana yang jang? Awan teh. Orang teh aya rombongan jeung tapi lain ayeuna lah, awaskeun lah. Awaskan teh. Musuh awas kayak puna aya rombongan sebaik itu. Aya naon ieu teh? Kalah. Naon itu? Ya lah urang aya rombongan dengan ayeuna. Yaha. Kalah ieu rusuh lah. Tuh aya naon? Kalau bisa ini mah haramkeun aringkeun eta motor, urang kudu ngan adi. Weh eta lega kene jalan atuh tinggal lewat. Aduh, geus tujang euy. Ai maneh euy. Naon? Teh hayang robah maneh euy hirup. Dayang. Aduh, Ajar. aduh, baheula teh urang teh CS euy. Geus maju lah maneh. Aja. Sabar, sabar.